Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun carlu anu kantos dimuat dina majalah Mangle. Seratan kenging simkuring. Saleser jeung anak jin. Wilujeng ngadangukeun. Remen Ki Sarmad ceurik ngabangingik. Dumeh dina pundukna naplok saleser sagede bal kastik. Lian teu puguh rasa. Berat kagok ku ngaganjelna oge ngerasa era ku jalma area. Saleser teh kayaning daging jadi. Asalna mah leutik sagede kutil. Tapi lila-lila beut ngagedean. Ki Sarmad lain teu ikhtiar. Geus burber kaditu kadieu uubar. Dokter jeung tabib geus taralukeun teu mampu ngaleungitkeun saleser dina punduk Ki Sarmad. Nu kiwari gedena nyaruaan cilok rudal nu dipikaresep ku barudak rumaja. Isuk jaganing geto bisa wae sagede bal poli. Piraku ari kudu ku uing sorangan dikeureut ieu saleser teh. Ceuk Ki Sarmad meh pegat harepan. Malah mah manehna kungsi kedalisan. Saupama hiji waktu saleserna leungit, Ki Sarmad janji rek hajat rongkah numpang mencit munding nanggap wayang golek jeung nyugemakeun jalma rea. Bubuhan pakaiana mah ngaleuya. Lamun Ki Sarmad ngarasa pegat harepan mikiran saleser, manehna sok tuluy indit ti imahna nu sikrom. Ngadon nguseup di sisi walungan Cikendi. Rek meunang rek henteu laukna, nu penting guligah hatena kaubaran mun nyorangan di sisi walungan. Bari ngararasakeun katingtriman hate nempok cai walungan nu ngamalir teu eureun-eureun. Tabuh 11 beurang Ki Sarmad geus sila dina batu gede bari nyekel useuk. Eupana can aya nu nyanggut. Biwir Ki Sarmad ngahariring sakapeung nyawang lamunan. Ti kajauhan tina handapeun tangkal kiara nyampak anak jin jeung indungna. Anak jin geus lila nempok Ki Sarmad nuker nukang. Anak jin kacida hayangeun nu buleud dina punduk Ki Sarmad. Mak, uing hayang ba, mak. Ceuk anak jin ogoan bari tuluy ngalende kana lahunan indungna nuker nyaliksi. Nyaliksik dina sirah butak deh
teh. Bah, di mana horeng? Tembak indungna. Tuh, itu. Cek anak jin. Curugna bati bentik-bentik we. Nuduhkeun kaki Sarmad nuker anteng nguseup. Pokna deui. Dina punduk jalma itu tuh. Ning, Ma, tuh. Indungna nuturkeun curug anakna. Bener, aya bal dina punduk jalma nuker nguseup, nuker nyekel jejer. Hus, ulah atuh. Mun dicokot bisi ngambek jelemana. Sujang. Cek indung jin. Tapi ayang mah ayang. Ayang itu yang bal. Cek anak jin. Kakak ceurik bari curugna terus we nuduhkeun ka walungan di mana Ki Sarmad sila dina batu gede. Pokna deui. Anger bari ceurik. Nama mun ba itu tadi jokos goma wing moal naik daang saminggu. Tibatan rudet ngadenge anakna nu keukeuh hayang bal. Antuk nama indungna eleh deet. Ti kajauhan saleser Ki Sarmad disirep. Tekung silila oge geus aya dina keupelan indungna jin. Laju dibikeun ka anakna nu cerikna antukna repeh. Anak jin teh kacida bunga heunana. Bal teh tuluy we diome, di alung-alung, di tajongan, dikumahakeun we sakahayangna. Bari cicileukeuteukan bunga nataku. Mama, resepnya bal teh alus mah. Ujang atau ujang resep. Ki Sarmad nuker anteng nguseup bari nyawang lamunan. Kakara sadar pundukna karasa aya nu beda. Geuat dampal leungeunna ngope pangkat tukang. Bener, saleserna leungit. Leungit tanpa raratan, ilang tanpa karana. Tesirikna Ki Sarmad ajrag-ajragan bakat ku bunga. Geuat mulang ka imah. Hayang geura nepikeun ka bungahna ka kulawargana. Saminggu ti haritama di imahna hajat rongkah. Jalma salembur diondang. Jalma salembur ngabagiakeun ka bungah Ki Sarmad. Tetela saleser leungit teu disangka-sangka. Kakocapkeun di lembur sejen. Aya jalma nu ngabogaan saleser oge. Ki Memed ngaranna. Sarua jeung Ki Sarmad saleserna oge sagede bal kastik. Tapi perenahna lain lebah punduk, tapi dina tarang lebah kenca.
sarua jeung Ki Sarmat. Ki Memed ge geus burber kaditu kadieu uubar. Tapi can aya hasilna. Nu aya saleserna kalah ngabadagan. Ngadenge beja saleser Ki Sarmat leungit teu pupuh. Tekung sidila Ki Memed leos nepungan Ki Sarmat nuker ngabaheuhai bari udud bangun nikmatna keur. Darakdak Ki Memed nepikeun niatna. Yen manehna ge hayang ngaleungitkeun saleser cara Ki Sarmat. Malah Ki Memed mah janji rek ngayakeun hajat nu leuwih rongkah mun saleserna leungit. Atuh Ki Sarmat ngalalakonkeun lalampahana nguseup tea. Ti mimiti ngaran poe jam malahan pernah diukna di mana jeung nyang hareup ka mana waktu nguseup tea. Ki Memed gili nurutkeun pituduh Ki Sarmat. Manehna indit ka sisi walungan Cikendi. Poe jamna sarua jeung waktu Ki Sarmat nguseup tea. Kitu deui diuk jeung nyang hareup ge nurutan nu kungsi ka alaman ku Ki Sarmat. Ki Memed kacida gede hareupan saleserna bakal leungit. Kacaritakeun waktu Ki Memed keur anteng nguseup bari ngadagoan saleserna leungit. Si anak jin tea tetela geus boseneun ngome saleser Ki Sarmat lantaran geus bogaeun cocokan anu anyar. Ma, uing mah geus bosan ulin jeung bayu teh. Ceuk anak jin bari mamaharekeun saleser nu aya di gigireunana. Padahal geus 3 bulan lilana eta saleser teh maturan ulin. Ujang mah teu cara keur hayangna. Dasar budak teh. Ceuk indungna bari rada kukulutus. Alungkeun we mak baal teh kawalungan kaitu mak. Cenah Is ulah tembal indungna bari ngawaskeun ti kajauhan ka jalma nu keur nukang nyaeta Ki Memed nu keur nguseup lain sanguseup-nguseup-na. Ceuk indungna jin. tuh ning jalma nu boga bal teh aya Ujang. Diekeun bal teh urang pulangkeun we. Ukur memenitan indungna napalkeun saleser nu nurutkeun manehna mah Ki Sarmat jeung Ki Memed teh jalma nu sarua. Ngan saleser teh ayeuna mah teu ditapelkeun deui kana punduk saperti samemehna aya dina punduk Ki Sarmat. Tapi ku indungna jin anggur kalah ditapelkeun kana tarang katuhu Ki Memed. Meh pagigir-gigir jeung saleser Ki Memed nu geus aya. Atuh saleser dina tarang Ki Memed teh lain leungit kalah ka nambahan nu tadina hiji jadi 2. Ceuk indung jin ka anakna kieu. Tuh geus dipulangkeun balna Ujang. Awas ulah
minta deui balnya. Nya mak moal Ujang janjinya mak. Nak keur kitu Ki Memet karek sadar dina tarangna bet karasa berat naker leuwih berat batan samemehna gewat leungeuna ngopepang kana tarangna tayohna nusa gede balkastik teh aya di kenca jeung katuhu. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.